Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolim ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem gas ya. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat beu. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngora mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh tolol tak kita karena hudang doang geus jadi wali. Ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok aing anu mantuk aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok sholat ngana di blon-blon penmannya jadi sekolah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh. Tuker Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa didelekeun lagu Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat biasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti
kejadian-kejadian naon BG jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja KBG menang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres itu, beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng musuh. Hai. Sakumaha kabebene sih ya. Siang ada kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mata maka kabogos. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku di aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolin ahad Allahu akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teh bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat beu. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat. Jaga-jagi teh aing keur ngora mah sehat. Tilok aing teh hayang kieu ti peuting. Barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang. Mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul. Janu sok hudang ti peuting mah nabi. Jangan sokudang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak kita. Karena kudang doang jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat.
geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula geus tilok salat aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmanya jeung sekolah tah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh lik anu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing nu kabeh aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai nyaritakan urusan astronomi aing mau urusan perbintangan dia nyaho aing mana nyaritakan urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho jahey dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkeun jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkeun jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa na abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi mah maca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetap abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetap abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetap abdi mah kajian kuku mah ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah neuk hudang deui hudang naik kajian kuku mah ge abdi mah we dibolembong kajian kuku mah tetep abdi mah neuk neangan jalan ka surga loh kajian kuku mah ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah neuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah atuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus untuk karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajian kuku mah ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kuku mah ge tempat di surga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu tak eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di surga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di surga mah nu barodo loba jasa bakalna Yeay, anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna. Eta bakalna ka surga. Nu teu wau jeung judi, eta ngan bodoh ngaranna ka surga. Nu teu wau jeung mabok, eta ngan bodoh ngaranna. Eta ka surga nu geus kitu ngaranna. Anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar, bodoh kan ngaranna. Eta bakalna ka surga eta nu geus kitu. Anu pinter ngridit dah jahanam. Jahanam teh
eta mending bodoh teu mau situ sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh siap mendingan kadi itu tuh ramean ku ari kur aya di ditu buang aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarangan hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang umat dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat taku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu gadong sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka nah ieu kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek kieu yang lama turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar daek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah ngadoa salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadekan jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan diarabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ye cak nomi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anteur jarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorot teu kudu hadorot sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu kene gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye
atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ke wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang wah Junet tuh kanyawan gua aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokoknya siapa mau ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ya datang kan Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti bodoh nganyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwihnya aku kabodohan anak geus jambur aku aing cek Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap hari hajunanya eukeur kieu aju disalahkeun mah nganyana ge atuh ge moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah alhamdulillah hadir di ihaplah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah simkuring khususna hampir-hampir moal kadis berai rada lesu dalam loba nu kawin jadi hayang kawin deui kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang sadayana kempal di dieu dina raraga khatmil Quran ku hadirna urang dina khatmil Quran ieu mudah-mudahan urang kasorot ku sinar Al-Qur'an kaiuhan ku sinar Al-Qur'an ku kasorot jeung kaiuhan ku sinar Al-Qur'an urang jadi lempeng lurus hirup aya dina aturan-aturan Al-Qur'anul Karim lamun geus aya dina aturan Al-Qur'an pasti di akhirat urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala kuridona Allah orang bakal ditempatkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala baheula aya hiji jelema kasep insyaallah contohna di dieu mah lamun baheula aya nu kasep jasa di dieu aya nu joreng sabalikna
di samping kasep teh gagah pohara haju pinter tambahna hiji deui sugih geus mun aya di Cisoka bisa ribut awewe bisa ribut kabeh hayang ka eta lalaki lumantak lamun kamari maribut teh milih nomor hiji nomor 2 ieu mah milih hiji lalaki diributkeun ku kabehan ari ieu mah ieu lain diribut ke dipiceun dipiceun Masya Allah pemajikan lagi kaduhungeun ya Allah kasepna tenar gagahna tenar pinterna tenar sugihna ge tenar teu aya papadana saha ngaranna Utsman bin Affan geus mejeuna jelema teh lamun geus eta disebutna bulu opat pani mah bulu teh saya ngomongkeun ana bulu naon tah sia mah bulu opat masyaallah di tengah-tengah kagagahan Sayyidina Utsman bin Affan kapinteran kecerdasan kekayaan nu tenar di Mekah turunanana deui Masya Allah Al-Quraisy Hashim encan Islam nyembahna masih kapatung keneh saat Sayyidina Utsman pemuda anu tenar kakasepan jeung kagagahanana sok main lirik-lirikan jeung Siti Zainab. Siti Zainab eta putri Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Siti Zainab mah dijelaskeun mapahna sami sareng Kangjeng laga-lagana sami sareng Kangjeng senyum-senyumna sami sareng Kangjeng beuh atuh nu kasep lirik-lirikan jeung nu geulis mejeuna ai sieu mah lirikanana jeung disolean atuh sedeng sedeng ulah sok kiato-kiato kieu foto mah nu bogana nu boga wilayah cenah mah ya Allah karim hebat Sayyidina Utsman. Tetapi apa yang terjadi? Nu terjadi Kangjeng Nabi ngawinkeun putrina Siti Zainab teh ka Utsbah bin Abi Lahab. Abi Lahab Masya Allah kan ditikahkeun ku Kangjeng teh ka seorang pemuda ganteng kaya raya ngaranna Utbah bin Abi Lahab. Wah, atas Sayyidina Utsman panas teu kira-kira kebakaran tapi biasa bae. Terjadilah perkawinan. Setelah kawin Abu Lahab marah. Nu mantak marah lantaran lain marah ka anak, lain marah ka Siti Zainab, marah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh satuju. Boga besan teh beda pangeran. Kangjeng Nabi mah pangeranna Maha Gaib Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard ngadamel langit bumi katut eusina sementara Abi Lahab pangeranana batu patung
atuh pesetruan anu luar biasa makna keheuleunana disebut Ummi Jamil ku keheul-keheulna sampaikan kasring menganiaya ka Kangjeng Nabi terteralah dina Al-Quran tabbat yada abi lahabiu wa tab akhirna titah pepegatan ku indung jeung bapakna lamun maneh terus rumah tangga jeung anak Muhammad dipencit sia ku aing atuh pan jawara Makkah mah lain cara jawara Cisoka mah salat keneh biasa jawara mah mun masih kena salat setengah-setengah dah mah. Waktu setengah-setengah jadi pengen di mangalaman teh salat baheula. Lain lalagan keur gering tapi. Lain keur ngajawara keur gering, bari ge gering keneh. Nya cageurna nya mah ja. Cager. Begitu langsung dipegatkeun. Tadi ingkekeun deui ku Sayyidina Utsman dilamar langsung. Masya Allah langsung diterima ku Kangjeng. Sebab di hati Kangjeng ge sebenarnya mah aya ieu anak muda beda jeung belerea. Ganteng, gagah, lente, cerdas, tur kaya raya. Maksud Kangjeng lain resep kana harta jang babanda tapi jang dakwah. Aya harapan Kangjeng Nabi dakwah Islamiyah teh kudu didukung ku harta. Tanpa didukung ku harta moal leumpang. Nyieun pondok pesantren sanajan ngaji unggal poe isuk sore wadahna mah hese. Di wadahan di mana lamun duit nu mantap kudu make biaya. Alhamdulillah simkuring silaturahmi ka dieu nyarita rek meser tanah harita simkuring mah teu ngadoakeun jeung teu mustajab doana Ki Nurjaya tah nu ngadoakeun Gusti amin orenganan hayang berkat. Tah doa teu beres tah doa pas kitu. Alhamdulillah kunjungan kedua wartos deui ka dieu rek meser tanah pelebaran teu kula teu ngadoakeun sarua baik nyana deui nu ngadoana ngocoprak bae ngadoana bangun eueureun teh terus kos manuk toed. Alhamdulillah doa Ki Nurjaya diijabah. Tuh nyana nu ngadoa nyana nu amin. Alhamdulillah. Nah, syukuran ku alhamdulillah hasil naon anu dicita-cita keukeuh hayang didatangan ka dieu cikula ulah ti Rajab karwa ulah lah waktu keukeuh ieu mah ku sebab bersyukur kabeli tanah tegede tanahna hargana ngan ge 1 miliar kurang 500 juta leuwih 800 juta leuwih 700 juta leuwih sabaraha teh Kiai disamarkeun awe marere deui. Tah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung Sayyidina Utsman mah asup Islam cekas hatena encan karuh diajak asup Islam geus berpikir cerdas otakna masa batu ku urang disesembah masa batu diukir dibentukeun haju disembah lain pangeran kajeun ku kumaha ge pasti pangeran mah ieu nu dianjurkeun ku Muhammad meme diajak ku sasaha geus cenderung asup Islam aing. Masya Allah begitu berhadapan jeung Kangjeng teu dititah deui abdi Utsman bin Affan rek asup Islam
cek Kanjeng maca syahadat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Loyog sorangan dibabarikeun ku Gusti Allah. Nu cerdas mah kos kitu. Nu cerdas mah ulah-ulah ngaji tahunan, bulanan bae geus pinter, pan ieu mah ngaji datang ka deuk paeh. Atuh kieu-kieu keneh bae. Deuk paeh sajengkal deui ka kuburan. Ya Allah, terobah-robah. Tamasana bodoh ka bawa paeh. Batur balik ka bawa mau pinter, ieu mah mau bodoh. Betah tawadu begitu nama tawadu yang nama tawadu ge nama asli. Tah perkawinan anu luar biasa jeung putri Kangjeng Nabi, tetapi gejolak agama dahsyat. Dakwah Kangjeng tadi halangan ku Abu Lahab, dihalangan Abu Sufyan, dihalangan Abu Jahal, bahkan dianiaya jelema anu asup Islam. Maka Sayyidina Utsman bin Affan, orang pertama anu hijrah ka Habasyah, mantu Kangjeng, hijrah ka Ethiopia. Di Ethiopia pulang menuju Madinah. Ketika Kangjeng geus ka Madinah, gancang caritana ketika perang Badar tedamang istrina tengiring perang Badar tanggal 17 Ramadan. Tidinya instruksikeun ku Kangjeng maneh mah Utsman teu kudu berangkat perang, urusan bae pamajikan. Sarua jeung perang. Perang Badar Ramadan dimenangkeun ku muslimin muslimat mukminin ku Kangjeng. Pulang perang terus pupus istrina yakni putri Kangjeng Nabi. Sina Utsman ngalamun sebab istri tercinta mulia aya di Siti Zainab, gelis aya di Siti Zainab, pinter aya di Siti Zainab, deudeuh aya di Siti Zainab. Siti Zainab mah pohara ngurusan Sidina Utsman teh. Lamun kakarak datang geus dilawang geus dipapak percis kos urang Cisoka. Ieu teh kos kitu, asal mau duit bae dipapak di Cisoka. Mun mau hutang digebrug ke lawang. Tah eta di Cisolawing di dieu lain Cisoka belah ditu. Ya Karim. Lamun asup ka imah Sidina Utsman mah langsung calik Siti Zainab cengengan sukuna bari ditanya. Haus tah henteu ka? Masya Allah riwayat hirupna kasalaki teh modal kitu. Sidina Utsman embung dipangyokotkeun dipangnyandakeun cai lantaran ningali ka Kangjeng Rasulna ulah isin ka Kangjeng geus bae kula bae nu nyokotna. Eta deui hebat lalaki teh deui. Si eta mah lain coy. Yo sia goblok sia teu deuk kumaha pamajikan ge ngaladenan memeh ngaladenan geus sepak. Ya Allah, mantap pamajikanna ngadoana sokor nasi potong. Atuh eta, ya Allah. Tuh, Sidina Utsman ulah lantaran putri Rasul. Lain ka nengna tapi ka Kangjengna, keun bae kakak bae nu nyokot cai mah. Ieu lah, sanajan abdi putri Rasul, tetep abdi pamajikan. Teu, sanajan pamajikan kan putri Rasul. Ieu lah. Tuh, batu bedak juguhan ke ribut dah iya mapan. Ya Allah ya Rabb, geus datang teh dicai si ieu balai teh teh goblok teh sia mah geus teu narimakeun jas. Masya Allah kan lamun urang ningali sejarah perkawinan rumah tangga Sidina Utsman jeung Siti Zainab kata aja silih hormatna luar biasa. Mun balik ti mamana diintip heula ku Sidina Utsman teu keketrok bisi keur sare mau ngaganggu sanajan pamajikan putri Rasul. Ya Allah ya Rabb, pas ditingali Siti Zainabna horenganan teu sare nungguan salaki. Ya Allah ya Rabbi, pan urang mah tuh salaki eueuh enggeus kerek bae geus salaki eueuh ieu kerek jepret geus. Salaki kuluntang kulinting kadenya padahal mantap kan habak. Eta di Cisoka goblok tanya.
Ya Allah ditipu Sidina Utsman. Ih gending teu kulem pamajikan teh calik bari nasbeh. Masya Allah urang namun dulu pamajikan tas mana nasbeh atau maca Quran kieu. Ya Allah ya Rabbi urang ge ngurucut cai mata pamajikan keur naon tanya Waalaikumsalam keur naon eta maca Quran. Nah maca Quran penting nungguan kakak deuk kumaha teu karunyana coba ayo coba ya mana pamajikan kulan tang kulinting. Oh aing horenganan di kamar keur WA-an boh sial ibu majikan keur WA Gusti Allah nah buka beneran ya kiai boga pamajikan WA-an malulu. Nah silih hormat pamajikan anu gelis, pamajikan anu pinter, pamajikan anu setia eueuh cawadeun di mata Sayyidina Utsman kitu kede Sayyidina Utsman di mata Siti Zainab eueuh cawadeun. Ya Allah pupus ketika mulih perang Badar Sayyidina Utsman aing ngalamun mah lain ngan kadedeleukeun katingali ku Kangjeng asal aya naon-naon katingali rembes cai mata asal katingali rembes cai mata. Ya Allah ya Rabb surti Kangjeng teh Utsman kade ulah dipake kasedih pemajikan teh sebab pemajikan anjeun teh balik teh kadeleuna dikubur padahal ruh nangis aya di surga Firdaus. Seri Sayyidina Utsman nu mantak seri atuh pasti kitu nama ngan ai kula jeung saha ieu sare. Nah eta lah nu jadi pikiran ai Siti Zainab lah bagus pasti Gusti Rasul ngan naon ngan cek Kangjeng Rasul ulah bingung-bingung aya adina ngaran Ruqayyah. Ya Allah cek Sayyidina Utsman kula rek dikawinkeun jeung adina Masya Allah izin kula teh izin henteu langsung dikawinkeun. Nah bantak ti Kangjeng Nabi Adam tepikeun ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad eueuh putri Rasul dikawin 2 putri Rasul ku hiji lalaki moal aya. Teangan ti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi kaopat Kangjeng Nabi Isa. Cepat. Ngalamun sia. Eta teh jauh kieu bae kos mikir. Nu ka 12 Nabi saha sia? 12. Isa. Wah, ya udah balik sia ka ditu ah. Bodoh jasa ya udah. Terus putri-putri Rasul putri Nabi moal aya 2 putri Rasul putri Nabi dikawin ku hiji lalaki moal aya iwati putri Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditikah 2 Zainab jeung Ruqayyah ku Sayyidina Utsman bin Affan. Mas ni kokomoan atuh instruksi ti Gusti Allah lain sakawin-kawinkeunana tuh Kangjeng Nabi mah emangna Kangjeng Nabi kumaha kitu main kawinkeun ben henteu instruksi ti Gusti Allah kawinkeun. Begitu ditikahkeun nangis bunga Sayyidina Utsman tapi izin ka Kangjeng naros Gusti Rasul nah abdi teh make jeung dikawinkeun deui ka putri tuan ka adina. Jawabanana sakieu ulah loba omong lantaran instruksi Gusti Allah geus selesai. Poh harapan ieu mah mun kawin instruksi dukun dukun orang Cisoka goblok. Aduh kawin instruksi dukun. Nah instruksi Gusti Allah. Masya Allah karim. Nah ialah perkawinan Sayyidina Utsman bin Affan jeung Siti Ruqayyah. Cek Sayyidina Utsman
ku akur ya sih pamajikan gelis di Siti Ruqayyah capetang di Siti Ruqayyah cerdas di Siti Ruqayyah eta sopan santun kanu jadi salaki aya di Siti Ruqayyah percis Siti Zainab pika isinin salaki urang boga pojikan kos gitu nek numpakan lagi hapunten heula atuh lantaran sopan jasa pan atuh ieu mah pan bo teu ngomong 5 poe datang ceklak bae eta disusok eta mah atuh disebut ge awet rajat ongkoh ribut tapi anakan bae Gusti tapi ente cisok kayu ente tuh di deket Kinur Jaya eta di dinya nah isi dina Utsman teh horenganan lain sambarangan saat di Mekah saat di Madinah kalaparan pernah terjadi kalaparan Sina Utsman tandang merean dahareun ka masyarakat tanpa terkecuali ribuan manusia dijamin ku Sina Utsman paingan parentah Gusti Allah kakayaan teh lain jang nyeun istana kakayaan teh lain jang meuli kendaraan kakayaan teh lain jang sugih-sugih diri memperkaya diri horenganan dikorbankeun jang masyarakat ditanya ku Sina Utsman besi aya nu can dahar laporan ka dieu percis kos di Cisoka deuk calon lurah aya barahan deuk calon barang geus calon mah jadi lurah hating eta bahasa mana teh hating Korea goblok sia tah eta atuh lain lurah bae bupati ge kos kitu bager keur deuk calon mah presiden ge sarua kamari Kinur Jaya diberes-beres ya coba pangnyebutankeun Kinur Jaya sabaraha kiai nu sok diberean di dieu hah bebeja tuh mah teu daekeun dia ge atuh ulah emang gula teu nyaho ulah disangkat teh nyaho insyaallah nyaho di Cisoka sabaraha nu kabere no problem keun bae atuh masalah ieu mah kerja lain nyaritakeun eta nyaritakeun teh balager lamun boga kahayang balager mun boga kahayang lalaki lamun hayang ka awewe ya Allah ya Kak bola mah hayang baso eta teh tas magrib jam 7 hujan ngaririncik tenang baso sepira baso bola mah hayang baso beranak insuar gak masalah oh gicrik bae sakitu ge hujan pas berangkat poek lampu sugan balik deh henteu ini adalah sebuah tantangan budak Masya Allah Karim berangkat deh terus padahal macan boga duit macan boga duit aing meuli baso kudu kumake naon ieu jem dijual jual dah nyanon aja meuli baso aing jang naon tuh meuli baso itu mah kagak jual da boga duit make kokomuan teh si doi ngadagoan bukan ieu BBA kan ieu Masya Allah Karim nah lumantak aya santri ngajual tafsir Munir sagala bobogan makanya geus absah eta tafsir Munir tapi kulantaran cinta masalah meuli deui jeung kolot gede keneh tah ieu Sayyidina Utsman Masya Allah saat di Madinatul Munawwarah kata rajangan kugri muriang marif marot Masya Allah Sayyidina Utsman nu tandang bebeja ka kaula saha anu perlu biaya bebeja ya Karim Masya Allah iyalah Sayyidina Utsman bin Affan kalaparan nyana nu tandang gering nyana nu ngabiayaan mejehna kangjeng boga minantu nu ngaran Utsman bin Affan sedang lain lalagaan gagah aya dinyana teu pernah teu milu peperangan setiap kanjeng perang nyana milu hanya perang Badar nu teu milu lantaran Siti Zainab teu damang milu terus tampil di hareup perang di samping eta
pengorbanan anak. Begitu Kangjeng gereng perang Tabuk, saat dek perang Tabuk teh beneran keur paila mendadak kudu perang Kangjeng teh instruksi ti Gusti Allah perang mangkaning pertanian keur meujeuhna paila cai keur meujeuhna kurang perdagangan keur meujeuhna kurang bagus keur meujeuhna miskin Madinah teh Kangjeng naik ka mimbar instruksi ti Gusti Allah kudu perang walaupun saat ieu saat miskin saha nu siap ngabiayaan perang cek Kangjeng etalah nu bakal ti heula masuk surga Sidina Utsman nangtung abdi sabaraha siap ngabiayaan perang 100 onta ayeuna keneh Kangjeng langsung bunga masyaallah saha deui cek Kangjeng Nabi nu siap ngabiayaan perang nangtung deui Sidina Utsman abdi Kangjeng Nabi turun sapalkah tina mimbar sabaraha siap anjeun Utsman 100 deui diuk deui Sidina Utsman cek Kangjeng Nabi saha deui nu siap ngabiayaan perang surga pintu surga geus ngabuka Sidina Utsman nangtung deui abdi deui sabaraha mana 100 deui Masya Allah Kangjeng ningali ka luhur Utsman anjeun teh hirup di alam dunia tapi roh anjeun geus aya di sorga kabehan kaget Masya Allah mbungkapi heulaan ku sasaha langsung Kangjeng gahandap apa nih malai berkat saha nu leungit abdi tah sia tah pamaliganana ieu ya Allah ya Rabbi batur bang ngabiayaan perangnya nama nyokot berkat iya geus terkenal jasa di Cilongok mah bawa tukang maling berkatnya Masya Allah karim iyalah Sayyidina Utsman bin Affan pohara luar biasa nah kehebatan Sayyidina Utsman perang tampil di hareup keistimewaan Sayyidina Utsman teh ketika batur miskin nyana nu ngabiayaan kehebatan Sayyidina Utsman ketika geri-geri ngabutuhkeun biaya Sayyidina Utsman anu siap ngaluarkeun biaya ketika perang Kangjeng Nabi ngabutuhkeun biaya Sayyidina Utsman sugih Sayyidina Utsman tapi penghuni surga urang Cisoka miskin tapi penghuni neraka naudzubillah min dzalik sugih kasih ka surga Masya Allah karim nah ieu marek nyaritakeun teh setelah pupus Kangjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah tidinya nu pertama berpikir Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman wahai Abu Bakar Siddiq setelah teu aya Kangjeng dikhawatirkeun engke nu talalar Quran teh bakal maraot sahabat nu talar Quran bakal maraot tabiin nu talar Quran bakal maraot dikhawatirkeun engke kadituna mun teu ditulis bakal bahaya pikumahaeun engke di akhir zaman cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq ulah sok macam-macam Utsman lantaran Kangjeng Nabi henteu pernah nulis Kangjeng Nabi henteu pernah maca Kangjeng Nabi teu pernah ngainstruksikeun nulis Al-Qur'an bid'ah eta cek Sayyidina Utsman soal bid'ah tetapi bid'ah ieu teh akan kabagusan termasuk bid'ah hasanah pikir ku anjeun wahai Abu Bakar Siddiq andai kata Quran teu ditulis ku urang saat ieu pikumahaeun akhir zaman dek baca Quran nu talarna geus aleueuh atau nu talar ke disalahgunakeun cara-cara ngaluarkeun kalimah-kalimahna mad-madna ikhfa dan lain sebagainya ieu ke bisa bahaya tah pemikiran Sayyidina Utsman teh istimewa Sayyidina Utsman teh boga pemikiran anu brilian akhirna musyawarah diterima ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ditulis saat khalifah pertama Abu Bakar Siddiq cuman can selesai hari tadi dilanjut ke Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar
begitu di Khalifah Sina Utsman selesai penulisan Al-Qur'anul Karim. Wakila di zaman Sina Abu Bakar Siddiq keneh geus selesai penulisan Al-Qur'anul Karim, akhirna dibagikeun ka Mesir hiji, ka Yaman hiji, di Mekah hiji, di Madinah hiji. Ialah pemikiran Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terus kamari kula ka Maroko ningali tulisan Al-Qur'anul Karim baheula di zaman Kangjeng, tulisan bentuk tulisan Sayyidina Utsman bin Affan no pertama teu kabaca. Teu kabaca eta tulisan teh horeng kitu tulisan pertama mah. Alif na kos kitu, lam na kos kitu, ro na kos kitu, titikna hampir pegat-pegat. Ditulis kembali di zaman si tabi'in radanya rambung. Begitu terus atba tabi'in geus nyambungan teu aya titikan. Terus kadieuna kakarak jelas. Si ieu mah milu ngan moal ngeuh nya sia ngeuh teu. Teu ngeuh nya mah. Sebab ka Maroko ge neuleuanana nu marancung bae. Asal anu mancung tuh, asal abang saka Quran gitu mah moal ngeuh nya mah. Di mana tak kula kos kitu deuleu moal nyaho nya naon? Istuning moal. Sampaikan kula diberelah Al-Qur'anul Karim 2 tulisan zaman tabi'in hiji, tulisan anu ayeuna hiji aya di imah. Nu hiji teu bisa dibaca ku kula Quran kenang-kenangan di Maroko. Nyana nu mawana mah mata kula embung mawakan kula teu boga wudu, nyana mah teu boga wudu ge terus bae. Balah makan nyana mah hadas akbar malah mah. Terus tah aya kuari. Oh kenang-kenangan di Maroko masyaallah buka hese diamati ku kula tulisanna kieu geuning baheula teh hese. Nah, iyalah jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Jalmina tos teu aya dimakamkeun di Madinatul Munawwarah di pakuburan Madinah. Naon kana pakuburan Madinah? Kangjeng Nabi mah dimakamkeun ada di dieu di bumina Sina Abu Bakar Siddiq, Sina Umar, anjeunna mah nyebrang ka ditu pakuburan bake. Ya Allah ya Rabb, Sina Utsman masa hirupna sangat zuhud, kaya tapi zuhud. Maka Sina Utsman mah sahur, begitu sahur terus fajar salat, zuhur salat, asar berjamaah, masih salat di raudhah caket Kangjeng. Begitu asar langsung menjelang maghrib dibunuh, berarti buka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah Sayyidina Utsman. Ialah Al-Quran nu kurang dibaca teh jasa Sayyidina Utsman. Ingat Al-Quran, ingat kalamullah, ingat jasa Sayyidina Utsman bin Affan. Cacak-cacak anjeunna henteu boga pikiran nuliskeun Al-Qur'an, wallahu alam aya. Sakieu ge ditulis. Tadi ngadengekeun Nurjaya mah jeung urang Cisoka eueuh hiji-hiji acan. Meureun jadi guru kabeh atau bodoh kabeh. Lain kitu saperti Nurjaya, urang mamana ngaji ka dieu, urang dieu teu ngaji ka mamana. Eta lah urang Cisoka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inna ieu Al-Qur'anul Karim wa qad unzilal Qur'anu tibyanan likulli syai'. Diturunkan Al-Qur'anul Karim untuk menjelaskan setiap perkara. Naon bae aya dina Al-Qur'anul Karim. Urang dek nyaritakeun politik aya dina Al-Qur'an, nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an. Nyaritakeun ekonomi aya dina Al-Qur'an, nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an. Nyaritakeun tentang budaya aya dina Al-Qur'an, nu bener jeung nu teu benerna aya dina Al-Qur'an. Endek naon bae ge aya dikitabkeun mun fikih
dibagi aya ubudiyah, aya muamalah, aya munakahat, aya jinayat. Eta teh terjemahan Al-Qur'anul Karim. Nyaritakeun tentang qalbu dina Al-Qur'an. Qalbu teh aya qalbun salim, aya qalbun marid dina Al-Qur'an aya. Tinggal dibuka, dikitabkeun ku Imam Ghazali, jadilah Minhajul Abidin, jadilah Ihya Ulumuddin. Diceritakeun tentang ma'rifat, tentang ilmu-ilmu ketuhanan anu saklek, jadi hikam. Ibnu Athaillah geus nuliskeun. Wabeh geus aya. Bahasa-bahasa kabeh geus aya dina Al-Qur'an, terjemahan-terjemahan geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Tibyanan likulli syai'. Sakedeung deui urang bakal puasa menurut hitung-hitungan hisab qot'i 6 darjah 24 atau 25 dakikoh jatuh pada hari Senin. Nah ieu tinggal tungguan ke urang mah di pemerintah poe naon engke diumumkeunana nu jelas hisab qot'i sulamun nairen dan lain-lain sebagainya. Ieu adalah jatuhna hari Senin. Ketentuan puasa wajibna aya dina Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyam ma'dudat. Aya dina Al-Qur'an kabeh deuk caritakeun naon nu kaliwat asal ngabongkar bae. Dibongkar Al-Qur'an macana heula nu rapih, makharijul hurufna nu beres, suarana deui abeh ngeunaheun ka dengeuna. Maca Quran teh pan lamun aya nu bagus makrojna sorana ngeunaheun urang ge ngeunaheun ngadengeun kieu. Coba sieun maca. Heuh maca. Urang keur tenang ngadenge maca Qur'annya aduh. Masya Allah, asana nu reuneuh ge ngajuru. Ku tarahal da. Tuh, ieu lah Al-Qur'an. Mandak di zaman Imam Ghazali aya hiji jelema boga anak-anakna nyebutkeun magelis amat sih cenah magelis amat sih ka bapana ge sarua bapa kasep cia cek mana ka emak nyebut gelis cek bapana kitu ge bener cek kan sekitarna ge nyebutkeun deui emak ku gelis emak bibi haji ataupun cek urang mah neng gelis amat kitu keneh deui ka salakina. Kiai gelis amat, kabeh nyebutkeun gelis, kaget. Akhirnya bebeja lah ke Imam Ghazali, mama Imam Ghazali. Kula disebut gelis ku anak. Akhirnya resep ganja aing ngaca mah biasa bae. Artina potongan gelis eta kan raut-rautna aya kejelasan. Gelis mah hiji irungna mancung eta kan gelis. Nomor kedua pipina ngadaun seureuh. Apa dia mah ngadaun nangka? Eta kan gelis eta karana kos gitu. Aju ieu gado endog sapotong. Atuh ieu mah hijian pan endog. Atuh endog soang bener tuh. Caki ato endog soang kan. Eta mah paranti telu endog soang mah pan. Cangkeng biola pan. Bau itu bersih eta mah pan kaleng kerupuk. Bitis dage, bitis jantung buah jantung cek urang Bandung mah eta kan gelis garana. Itu mah buah nangka. Garihal. Aya sifatan-sifatan gelis. Ieu mah pan mun ngaca aja biasa, tapi disebutna gelis. Bebejalah ka Imam Ghazali. Imam Ghazali tungkul langsung tangga. Di kolbu anjeun aya Al-Qur'anan. Al-Qur'an di mana geus aya di kolbu bakal muncar sinarna kana wajah. Lumantak kori-kori teh kadeleuna karasep. Padahal mah jore teh sebenarnya. Asli nama jore tapi sinar Al-Qur'an ieu bahkan kasep sakieu maca kula mah atuh sakieu mah jadi untuk sakieu mah kasep sok geura jejerkeun di soler kasep tapi kulantaran eueuh Al-Qur'anan jore kadeleuna kadeleuna eueuh Qur'anan di jerona awewe ge lamun aya Qur'anan teu kudu raut-raut anu istimewa anu biasa-biasa bae tapi aya Al-Qur'anan beda ge kadeleuna sieup gelis eta mah geus lain rahasia deui di perkumpulan jelema padahal biasa bae kos itu beda main serang amat oh jualan Qur'an di jero qalbuna aya Al-Qur'anul
Karim kadeulna karasep bae kori kadeulna kasep kiai anu hafal Al-Qur'an kadeulna kasep kiai anu ngajualan Quran jore kobos ieu mah geus nya ngajualannya geus nyarita keunana lah Qur'anan tah nu batak cek Kangjeng Nabi man hafizal Qur'an utiya man hafizal sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah sahaja lemah nu hafal sepertilu Quran bakal dibere sepertilu kanabian. Masya Allah lain lalagaan man hafizal sulusal Quran utiya sulusan nubuwah sahaja lemah anu hafal Al-Quran sepertilu Quran bakal dibere sepertilu kanabian. Dipertanyakan eta dibere sepertilu kanabian teh kumaha lamun dibere ba'dihi hafalna setengah biqadri bakal dibere saukuran kanabian setengahna deh. Lamun kulli sa biqadri saukuran sakabeh Al-Qur'an kanabianana. Nah tinggal ku urang ditingali guari halayak rame loba nu talal Quran tapi ngeridit meja. Ayeuna mah panjang teuing guari mah bandingkeun bae. Aya jelema talar Quran tapi na maksiat bae, mabok aya dinyana, zina aya dinyana, loba tanu talar Quran. Aya jelema nu teu talar Quran tapi ngeridit embung, mabok embung, zina embung, beneran mana tah? Beneran mana ya? Talar Quran bener. Bodoh sia. Bodoh tah mah, bisa ngajawab tah nu kos kitu mah. Baca loba talar Quran tapi maksiat bae mantap masyarakat ge embung padahal bohong qiraatna bagus jasa qiraatna bahkan geus lain qiraat samah deui nya mah leuwih ngalengkah tapi embungeun masyarakat di imaman ku eta emang kunaon atuh kunaon da kamari ge nya jadi wasit main bola embungeun tah di imaman ku nya padahal makharijul hurufna rapihna luar biasa suarana bagus tapi makmum embungeun di imaman ku eta aya nu kurang bagus makhrajna tapi si eta kapake kulantaran naon di kolbuna asli Al-Qur'an di itu mah Qur'an ngan di lisan doang nu diperlukeun Al-Qur'anul Karim di kolbu mantak Ibnu Hajar Al-Haytami ditaros tentang naon ucapan Kangjeng Nabi eta kumaha sih pengertianana sebab di zaman harita loba nu talar Qur'an tapi maksiat loba nu teu hafal Al-Qur'an tapi taat ka Gusti Allah horenganan panjang jawabna man hafiza sulusal Qur'an utiya sulusan nubuwah ay utiya ilma sulusin nubuwah majaz bil halfi ngaran wa minhu ma'irabuhu taghayyara bihadbil labdin aw ziyadatin turo aya majaz anu khilafil asli na majaz ba kalimatun ustumilat bi ghairi aslin qadudiat tetapi ieu mah lain ku sebab ditambahan atawa dikurangan jadi majaz. Nah ieulah ayana dina ukudul juman. Nah ieu kasimpulanna mah miceun ae utias ilma sulusin nubuwah. Maksudna kumaha eta teh man hafiza nu jelema hafal kana Al-Qur'an hafal teh nyaho min amihi wa khosihi hafal kana umumna kana khususna kana mutlakna kana muqayyadna kana nasih kana mansukhna jeung hafal kana rahasia-rahasia Al-Qur'an kakarak dibere ilma sulusin nubuwah etalah model para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Imam Syafi'i, tuh Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Belah dia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tuh Ibnu Athaillah. Maka Syekh jadi aya Athaillah, henteu make Syekh. Hayu itu mah make Syekh. Nah, ini Ibnu Arabi dan lain sebagainya ulah jauh-jauh di urang para aulia-aulia tis'ah belah dia Syekh Maulana Hasanuddin guru-guru urang anu ngarti kana Al-Qur'an nyaho kana umum khusus muqayyad mutlak nasih mansuh jeung sajabana datangkannya ngahartikeun melalui rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim eta bakal dibere ilmu lain pangkat kanabian ilmu sifat kanabian dina harti
manehanana boga kasieun ka Gusti Allah nu lamun sieun ngerenyed hatena. Loba wali Allah ketika ngerenyed hatena gunung jadi oyang. Ki Fudel bin Iyad lamun naik ka Jabal Abi Kubais manehana gunung ge tawadu ngerenyed gunung. Masya Allah kari. Mun urang nyaritakeun karomah aulia Allah teu kudu di daerah Mekah Madinah, teu kudu di Timur Tengah, di urang ge Ambalaya. Ieu naon ieu? Tina rembesan Al-Qur'anul Karim. Nyaho kana makna, nyaho kana rahasiana, ngerenyed hatena. Hayang naon dina Al-Qur'an atuh. Mang Haji Pendi kolot nanya ka awewe umur 17 tahun. Mang Haji Pendi jore awewena sakitu geulisna. Mang Haji Pendi susah awewena geulis. Mang Haji Pendi hayang ka itu awe kan pasti moal daekeun awewena ge. Moal dijamin. Moal ka jeung kumaha ge itu geulis, itu sugih, itu ngora. Mang Haji Pendi mah tuh naon deuleueunana. Tetapi wirid ku Mang Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tololnya saja. Milaan guru goblok. Aya kabeh di Al-Qur'an. Masya Allah. Lamun dibacakeun hizib mahabbah ujianana Mang Haji diudag-udag. Wah wewe ditimpahan. Malibikeun teh mah hizib eta mah. Bahaya teh. Mal kuat bawa mengaji. Ulah. Sok ngaji mah nanya ka aing segala rupa. Ka Nurjaya bae tah kadinya tah. Bere ku Nurjaya tah. Siduhan leungeun foh. Teplokeun ka dieu. Tarang kebo nurut. Atuh kebo bagian nurut atuh komo awewe. Ya tadi Ki Nurjaya kula geus naon ngaranna gugur ka Ki Nurjaya. Nurjaya kumaha lamun kebo ngakal. Lah siduhan leungeun. Foh. Ngaju ka dieu bener babajana mah leuwih jahat. Oh mahal eta babajana mah. Kudu make kebo deui. Lah iyalah Al-Qur'anul Karim. Tah urang susah wae baca Al-Qur'an. Aya wirid. Ih urang puasa tah. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa dicisoka mah dikembangkeun. Puasa itu tadi bahkan Ramadan. Tuh Kibun Ati Haji atau ilama lain ke atau bulan Maulud puasa sih. Atau setengahnya naga sarua. Bulan Maulud puasa. Tuh terak ditembak. Haji Pendi pernah kukula diberi. Ya Haji wirid. Tuh iya di kujana 40 wae. Beres 40 wae biasa nama ku pistol atau ku golok ieu mah ku hinis bae lah. Guys sejarah dihinis. Getihan. Atuh eleh manu gareja ge ku hinis mah. Nyana ge sarua. Teu manjur lain teu manjur wiridanana ngawiridna. Teu mantep. Dikembangkeun wiridan teh geus lain wiridan teh dikapelorkeun. Tuh. Hakan usia ulah dahar deh hakan usia tereuy dah make susu kencengkeun beuteungna beres atuh eta Ki Nurjaya pagaweana kos kitu eta mentak harita bengkel sapeda ngamuk ge pelor peak coba ulah make pistol heulanan hinis dihinis kencengkeun beuteungna kencengkeun getihan deui bae teu manjurna naon ge Haji Pendi mah laas hayang naon aya kabeh dina Al-Qur'an ayat-ayatna geus dirinci ku ahlina masyaallah nu tadina puasa bulan Ramadan dikembangkeun jadi hikmah dikembangkeun jadi rahasia deuk hayang naon buka Al-Qur'anul Karim ayatna aya hitunganana ulah salah macana ge ulah salah pokona dina Al-Qur'anul Karim sagala aya geus eta mah urusanana urusan perhikmahan urusan perahasiaan
kurang makuari maning diajar bae heula maca Al-Qur'anul Karim nu rapi. Mun ibu geus kolot, bapak geus kolot, anak bae keuna bisa biayaan ku ibu bapak. Ceng, sok ke rumah santren bisakeun Al-Qur'an. Emak mah jeung abah sia ieu geus kolot dipaksakeun ge hese. Dod ge dod teu buleud. Dod teu daek buleud teu daek. Nah, baru orang ngaji Quran mah baheula takula mah dal kuda-kuda kan dal kuda-kuda gitu kan kudu dikitu-kitu kan da kuda-kuda aduh sih mah teu bisa nya dada gitu cuman dada teh ka awewe dada sama lain dada susu sama tuh aya nu teu boga mah kos kitu kadinya bae pikiranana. Nah ieu nu mantak dibawa ge jualeun sebenarnya mah. Besi di dieu aya awewe rangda lapor ka kula. Lapor jang ieu maksudna tapi ulah nu umur ngora-ngora. 82, 85. Aya nu hadaekeun urang Cisoka umur 30 aing teu rido. Ulana teu rido. Lailah di Al-Quran hayang kekebalan Al-Quranul Karim, hayang maju usaha buka Al-Quran, hayang kitu naon ka Allah geus jelas sama Al-Quran, hayang naon dina Al-Quran, Masya Allah aya kabeh bahkan Al-Quranul Karim maknana dihijikeun dina surat Yasin qalbul Quran. Yasin maknana dihijikeun dina Fatihah, Fatihah maknana dihijikeun dina Bismillah, Bismillah dihijikeun dina ba'na Bismillah, ba'na ge dihijikeun dina titikna ba. Masya Allah. Mantak ahli Allah mah lamun aya naon geus bae teu kudu maca Al-Qur'an, teu kudu maca naon ba bae geus. Mantak lamun aya nu minta cai ka Mang Haji, misalnya nyeri huntu, Haji Bade, ya minta cai ka ba. Ya. Minumkeun, alhamdulillah pernah hari teh ge. Geus lain bareudeui paeh. Nah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing deudeu sing nyaah ka anak mun teu bisa maca Al-Qur'anul Karim. Mun ibu ngabiayaan anak maca Al-Qur'an bisaeun, masyaallah rapih bacana. Terus dibaca aya di kolbu sinaran kana wajah, beda wajah-wajah Al-Qur'an. Cahayaan baseuh wajah sinaran bisa ketempo lah. Nah ibu maot plek anakna maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu di jero kubur, Masya Allah ngucur ta Yasin. Tiis amat wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Tiis ibu hudang rohna lempang ka imah anak keur maca Qur'an. Anak teu kudu dihadiahkeun indung, teu kudu dihadiahkeun anak maca Quran ka indung, teu kudu dihadiahkeun anak maca Quran ka bapa. Otomatis sebab ayana anak disababan ku bapa jeung emak. Langsung bae anakna di mana maca Quran, iraha maca Quran, langsung ngucur ka ibu. Nu geus berbaring jadi tulang belulang, tiis ka jero. Bahagia amat. Iza matabnu adam in qata. Illa min salas shadaqatin jariyah ilmin waladin sholihin yad'ula. Anak nu soleh maca Quran ngadoakeun teu kudu ila ruhi umi ila ruhi abi, langsung ngucur Gusti Allah. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan masih hirup keneh sare Sayyidina Utsman teh gundamna selalu Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Utsman mah unggal tareh, unggal riwayat sare Sayyidina Utsman gundamna Quran bae. Hudangna nu dibaca Quran, sarena nu dibaca Al-Quran, nu mantak asup ka jero kuburan bersama-sama Al-Quranul Karim. Sinar Al-Quran katinggalian ku ahli-ahli Allah,
maka nu bakal mawa Sidra Utsman ka surga sinar Al-Qur'anul Karim. Ai urang mun gundam naon? Mun gundam nu diomongkeun ku urang naon? Atuh sagede Ki Nurjaya bae gundamna kieu nya. 02. Hatus gundam kos gitu. Haji Pende mun gundam memang naon gitu. Tiung koneng mumun munding. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu gundamna ahli Al-Qur'an, Qur'an. Gundamna ahli sholawat, gundamna ahli zikir. Kula boga babaturan di Bandung, talar ukurul juman ketika manehna muriang sup ka ICU, kula ngalayat gundamna ukurul juman. Datang ke ayeuna inget bae pohara amat isi babaturan, masya Allah dibaca. Eta kula ge sedih hayang zeuri oge, tetapi terus non gitu beriktibar tafakur, ya Allah ya Rabb. Orang kos kieu meureun maot ge. Ketika orang maot naon anu di benak hati urang? Eta anu dibawa ku urang. Ketika urang ahli Al-Qur'an, atuh urang maot teh geus teu hese deui Al-Qur'an dibaca. Urang maca Al-Qur'an teh sarua jeung maca kalamullah, atuh maca kalamullah sarua jeung Allah. Atuh geus indah jasa urang maca bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Cabut nyawa set aman. Urang kitu maca salat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina, cabut nyawa aman. Urang maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, cabut nyawa aman. Zikir maqam la ilaha illallah la ilaha illallah aman. Sieu teung kone cilaka ya. Tanya di jero kuburan ahli Quran, man rabbuka? Yasin wal Qur'anil Hakim. Selesai. Bebeja kok diskusi ieu mah jawabanana Yasin wal Qur'anil Hakim. Amankeun ahli Al-Qur'an teh. Man rabbuka? Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Bebeja kok diskusi ieu ditanya man rabbuka teh Allahumma sholli sholatan, amankeun ahli sholawat. Man rabbuka? Subhanallah subhanallah subhanallah, amankeun. Man rabbuka? Iung koneng. Ngas. Seret. Aduh ya Allah batang si hade. Aman amat. Lamun di kolbu urang aya Al-Qur'anan, masya Allah. Mantap kiai nu hobi maca Al-Qur'an, hobi zikir, hobi sholawat, moal hese sakaratna di jero kubur bebas dek ngajawab kumaha bae, bebas atuh nu ngajawab cinta ka Tuhan si Abdul Qadir, ngajawab si Abdul Qadir bege aman. Man rabbuka? Abdul Qadir mana sih ya? Cisoka ya. Aduh masya Allah. Tapi lamun Abdul Qadir Jailani, malaikat tanya, Gusti anu ditanya man rabbuka, jawabna Abdul Qadir, wa man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma imamuka Abdul Qadir. Ieu kudu kumahakeun, amankeun cinta wali aing. Kan mantep, kulata sih. Bukan? Ngeunaheun kan? Man rabbuka Muhammad. Man rabbuka Muhammad, wa man nabiyuka Muhammad. Katuan Abdul Qadir bae geus aman atuh ka muka Kangjeng Nabi. Tapi kan hese dek jawabna. Sebab naon? Nu aya di kolbu urang, eusian kolbu urang ku Al-Qur'anul Karim. Rapihan. Ieu urang nu mantap cicing di dieu, ieu cinta Al-Qur'an sebenarnya mah. Jalamun teu cinta Al-Qur'an moal daek urang cicing di dieu moal. Nah, tinggal dikembangkeun ka cinta teh. Kula lamun nyaritakeun tentang kolbu, aya lawangan, lawang pertama, lawang kedua, lawang ketiga, lawang keempat, percis ongkos anu neuk ngalahir. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Eta teh aya horeng Imam Ghazali nyaritakeun rapi. Antara geus penting teh insyaallah ngaira aya pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan eta teh aya rahasia di dinya teh. Pembukaan 1 naon, pembukaan 2, masyaallah. Kadang kula ge sok seuri bae. Hebat amat ieu Imam Ghazali nyaritakeun tentang pembukaan kolbu teh. Nah ieu mah ala kadar bersyukur-syukuran Kiai Haji Badrus Salam
kulantaran wasilah kula ka dieu harita kemudian nyaritakeun tentang hayang meuli lahan jang pengembangan atuh geus kabeuli tinggal deuk nyieun majelis taklim memeh ditutup hiji urang ngadua ka Gusti mudah-mudahan Kiai Badus Salam sakeluarga ditangtayungan ku Gusti Allah kiai-kiai nu sanesna mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah urang sadayana mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah jeung mudah-mudahan dibere cinta ka Allah cinta ka Al-Qur'anul Karim mampu maca Al-Qur'anul Karim mampu ngadawamkeun maca Al-Qur'an mampu ngamalkeun Al-Qur'anul Karim supaya kabehan urang kasinaran ku Al-Qur'anul Karim urang teu mampu ngaji teu mampu masantren urang ngabiayaan anak urang atawa tetangga urang atawa saha nu ku urang deuk dibiayaan urang teu mampu kitu tempelkeun bae di tempat paranti ngaji Al-Qur'anul Karim yuk urang babarengan belajar nempelkeun jang di tempat maca Al-Qur'an urang engke bakal kabeleteran ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyul amirun nahi fala ahadun abar fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami na'am sara tayfu man wa farraqani والحب يعترض اللذة بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران ذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hampura suara nu ieu kadenge asli lakannya seperti eta lah. Sajalma Tadi kukula dicaritakeun teh
kadenge kuari aslina. Hapunten kasadayana simkuring nyaritakeun Ki Nurjaya Ki Alto eta teh ku akrab eta naon maksudnya sakitu bae. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.